membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Atau itu kaburu pasang kuda-kuda atau ku Ahok ulah gitu cek simkuring mah tah lamun ada kowe tiap periode tanggal heula tah kitunya urusan kumaha engke apa dia mah extraordinary tah kitunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi Mang Ayi di mana we ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jembari rezekina rahayu dunia rawuh akhirat. Nah, dina video anu ieu simkuring baris medar anu kiwari nuju tenarnya anu gujud. Wah, tukang bajigur guyur, tukang ketang ear eta teh saja jagat ngomongkeun korupsi di anu aya di Pertamina. Tah kitu nya panipuan anu aya di Pertamina tah kitunya. Tapi satu acana nya omat kedah di subscribe, lajengnya di komen, di like supados simkuring semangat dina ngadamel video-videona malah mandar kapayun janten landong baeud nya tah kitu. Minimal aya harapan anu kapayuna urang teu babari pikun tah sakitu pangintennya. Aya nu naroskeun ka simkuring Mang Ayi cenah ari eta cenah jelema-jelema anu aya di Pertamina teh kumaha nipuna teh. Tah kieu ku simkuringnya urang paparin gambaran salitnya. Sok sanajan simkuring itu apal anu sajatina mah kitu teh nya. Tapi kira-kira kieu lah. Simkuring ge meunang maca ieu teh jeung meunang ngobrol. Tah ti rencang-rencang simkuring anu ngokolakeun di Pertamina. Jadi kieu cenah eta teh. Meuli mah Pertalite umpamana nya tah. Dijual teh di Indonesia nya henteu harga Pertalite tapi hargana Pertamax ngan di awuran obat ngarah mudag karena kualitas Pertamax itu tah saestu nama jadi meureunana lamun Pertalite di urang ngajualna 10.000 lamun Pertamax ngajualna 12.000 maranehanana boga bati 2.000 kotor meureunana dina saleter tah kitu saestu nama anu katangkep ku simkuring dina pagundeman ya anu memang aya rencang-rencang simkuring anu aya di wilayah eta kitunya di antawisna di lingkaran Pertamina kita. Memang eta teh cenah aya upaya-upaya ngahalangan supaya orang teu mandiri dina energi khususna dina energi fosilnya tah. Padahal orang teh cenah beunghar padahal mah aya sababaraha bloknya anu memang asetna teh berjuta-juta barel gitunya anu moal beak ku 20-30 tahun cenah gitu. Tapi aya sababaraha hulu di Indonesia nya para pengkhianat bangsa nyata ngahalangan orang bisa mandiri berdikari di nararaga minuhan kabutuhan energi di negara di negeri sorangan gitunya nyata supaya tetap beli ke luar negeri itu carana teh dihalangan urang nyieun kilang minyak teh gitunya atanapi meureunna shelter naon lah ngaranna gitunya nu penting mah eta proses dirinya teh proses ti minyak mentah nepikeun ka minyak jadi nepikeun ka bensina Pertamax jeung sajabana meureun ka itu namanya tah. Nah cenah beuti halangan lamun teu meuli ti maranehanana meureunna teu boga bati. Tah, eta teh agen-agen luar negeri anu make hulu-hulu urang Indonesia anu daek di cepengan huluna dititah ngahianat bangsana sorangan. Alhasil ternyata di Indonesia teh bet loba keneh walanda hideung kitu tah. Hiji eta, anu kaduana nyoko kana kajadian poe ayeuna eta mah geus beak dengkak tah mah geus pagawean jelema ebel tah mah nya geus arare dahanda teuing kumaha da nya dipikir we maneh teh ngajabat nya pajabat negara anu geus digaji ku negara anu geus dipinuhan eta kabeh kabutuhan hirupna nya ari satingkat direktur mah meureun komo dirut eta mah geus wah lah leuwih ti mahi dahar mah atuh meureun sorangan lamun 1 juta sapoe oge meureunan nya
pangkat simkuring 1 juta teh beureun bisa ku 20 urang. Ieu mah ku sorangan we dahar sapoe beureun ukur 30 juta. Ari gajina kan ratus juta pan eta teh. Biasa kabina-bina nya jelema teh si weureu. Jadi bohong status extraordinary di Indonesia teh gitu nya. Bet anu ayeuna gogorowokan wae kawas Ahok nya tah model kitu gogorowokanna tah Ahok teh. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kau penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Kitu geuningan tah. Cek ku Ahok teh. Kaayaan we ayeuna teh. Kamari tah 2004 beureunan. Ayeuna tah. Ini bisa jadi lebar kemana-mana. Atuh beureunan tinggal jerekan tah. Para bangsa teh nya lamun eudeuh eta oge, lamun eudeuh. Tapi da kawasna mah kiwari oge moal anggeus deui wae tah. Pesimis simkuring mah. Leutik harapan. Duga kumaha tah. Ahok anu sakitu lantangna eces siap dipanggil, siap bersaksi, siap berkorban, wani ning harapanana. Nah bet candi kokolakeun wae eta Ahok nya. Heran simkuring mah atuh. Cing Pak Burhan tah, Pak Burhan andalan simkuring teh kiwari malah urang Sunda urang Majalengka anu gede kawanena nya, nu wawanena geus kauji kitu. Sababaraha kasus anu ku anjeunna ditangani teh bet hasil kitu tah. Gede harapan dina kasus anu ieu bisa nganggeuskeun perkara-perkara anu memang kiwari mah ieu teh geus eueuh tandinganana ceuk simkuring mah. Masih keneh aya nu ngantegan eta ko Ahok nya meureun geus katingali lah itikad baikna meureun minimal nya ku daekna ngomong kitu wae oge geus beresiko nya saestuna mah heuda ngaran-ngaran jelema sieun katohyan pan bisa nyokot jiwa eta teh kumaha we carana daripada katohyan manehana engke dicerek kudu berwajib terus dikerem mang tahun-tahun komo lamun diberlakukan hukuman mati mah meureunan karena loba duit oge nya daripada akhirna ditembak mati mah pan kitu beun. No. Tah anu jenengan teh Bang Hotman eta teh masih kena ngiritik. Yang dirut, kalau aku yang dirut, mendingan diam. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak dan diskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Bukan kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu, termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Tapi cek simkuring mah alus. Sabab eta Bang Hotman jadi batu uji keur Ahok. Bener ente Ahok teh ngomong teh da kieu cenah ceung Bang Hotman teh tah kitu. Kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors. Kieu cindakna mah ceung Bang Hotman teh lamun heueuh mah maneh kamari aya niat rek ngabongkar kamari we keur jadi komisaris utama di Pertamina lain kiwari mementa jadi direktur utama Pertamina cenah da kawenanganna boga harita oge kitu. Nah asup akal keneh wae kitu nya. Sok sanajan dina hate simkuring nya masih keneh kuat karakter Ahok tibatan karakter Hotman Paris Hutapea kitu keur hal rakyat ramai mah nya keur masyarakat nu loba mah gitu. Minimal Ahok mah geus jadi simbol nya simbol kawani dina ngungkap itikad baik keur ngabangun negara. Kumaha carana jujur kitu tah diantara. Wah, ieu mah bakal rame ieu. Bakal dogdag ieu antara Ahok jeung Hotman Paris Hutapea. Keun saha nu bener ieu teh. Urang saksian ku urang sarea sugan galungan wae antepkeun. Kiwari ditatangkang apanan Pertamina dina pengadaan kudu nyiapkeun e-budgeting. Wah, eta teh luar biasa.
Nyari nu niat maling mah moal daekeun atuh ku Ahok. Erek ngapak-ngapung ka mana oge ditah terus terang, kudu transparan. Nya moal daekeun atuh, da geus kagenahan kitu. Nya maju terus ku Ahok. Tah, sim kuring ngadukung, minimal kudu doa ti lembur, sim kuring tah. Hayang figur kawas ku Ahok teh kitu nya. Maju terus, didoakeun cing rahmat salamet ku Ahok. Sok bongkar terus. Tapi pepeujeuh yeuh ka ku Ahok. Ulah mere aba-aba. Tah, kawas kieu ya aba-aba teh. Kalau nanti saya bicara di depan penegak hukum, ini dijamin orang-orang ini akan dipenjara. Tah ulah kitu ku Ahok. Ulah dibere aba-aba kitu, atuh ari ngaran sabodo-bodona koruptor, mantak bisa korupsi ge jelema palinter teh. Jelema baralet mah pan tukang kineu. Moal bisa korupsi bujeng-bujeng ratusan triliun, nabat puluhan ribu oge moal bisaeun korupsi ari jalma-jalma masyarakat mah atuh. Kawas kieu. Lamun salira erek nyerang, nya erek ngalakukeun tindakan gitu, ulah dibejaan. Kawas kieu dibejaan teh. Teungeul sia ku aing. Tah, atuh itu teu kaburu pasang kuda-kuda atuh ku Ahok. Ulah kitu cek sim kuring mah. Tah, lamun ada kowe cebrode teungeul heula tah kitu nya. Urusan kumaha teh apa dia mah extraordinary tah kitu nya. Satuju tah lamun kitu mah. Hayu rakyat Indonesia urang paheyeuk-heyeuk leungeun nya paantai-antai tangan sabilulungan urang merangan korupsi. Tah malah manar atuh lamun dikoroyok ku sarea mah atuh sieuneun tah para bangsa teh gitu tah nya. Maju ka Ahok mereka tah ini mah sim kuring mah doa ti lembur. Tah lamun aya modal ujung babaturan sim kuring datang ke Jakarta, lamun salira keur dipariksa sim kuring hadir dinya. Tah keur ngadukung Ahok maju terus. Sakitu panginten nya. Ya semangat keneh ieu teh sabarna mah. Nang bisi kabur bosan kitu tanya. Sim kuring dicekapkeun heula di kadinya tah. Hapunten bilih aya kabadug harigu padupakrada. Keun wae ngabadug harigu anu para koruptor malah padupakrada para bangsat mah keun bae lah. Nu penting mah jelema-jelema anu geus itikadna baik. Terus ku sim kuring kabadug harigu padupakrada kasebul kalbu. Kacirit atina hapunten nya sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Tinggi di mana? Ke ending aangan yang rek ngajak